kuda kadenge hiem deui disaluwarin imah. Malah kadengena siga nu putar-putar ngulingan imah Ceuida. Atuh Ceuida nya Mang Surip reuas, kurinding bulu pundukna karasa ngurinding. Kang, dengehkeun geuning eta suara kuda. Cek Ceuida ngaharewos. Mang Surip ge ngarasa sieun lantaran saumur-umur hirup di lembur eta karek ngadenge aya suara kuda. Da emang mustahil ongkoh mun kuda bisa asup ka lembur eta mah. Lantaran eta lembur teh dikulingan ku walungan, sedangkeun janan pintasna ngan saukur cukang tina awi. Jadi ditanya kitu ku pamajikan teh, Mang Surip teu nembalan, malah kanyemplong nyeuh kana taeupuh. Atuh Ceuida ge beuki soak, surungkuy manehna ge nyurungkuy, siga peusing mubus kana handapeun beuteung Mang Surip. Ari Mang Suripna sarua mung di luhur. Manehna ge guat hudang malik nyurungkuy mubus kana handapeun beuteung Ceuida. Tungtung nama pas surungkuy parahi mubus. Siga bae anak embe anu keur ocon. Keur kitu tok kadenge sadapan toh hareup diketrokan. Atuh Mang Surip jeung Ceuida beuki soak. Manehna kalah beuki brag-brig parahi mubus. Mang Surip, Ceuida, buka panto. Ieu kuring aya perlu. Kadenge di luar sadaya nu nyarukan bari ngetrokan panto. Kasieun Mang Surip rada leler lantaran asa apal kana eta sora. Sadana mah baju manta geuning. Cek Mang Surip rada ngaharewos ka pamajikanna. Ulah waka ditembalan Kang, bisi eta mah jurig nyiriwuri. Cek Ceuida bari manehna mah angger nyuuh kana handapeun beuteung Mang Surip. Mang Surip, Ceuida, buka tuh panto teh. Kuring aya perlu hese pisan barina ge. Sora anu di luar kadenge deui ayeuna mah sikeun rada ambek, malah pantona ge diketrokan beuki tarik. Tungtungna mah Mang Surip ge nembalan. Saha? Tanya Mang Surip. Kuring tembal nu di luar. Kuring teh saha? Baju manta. Nya, geuat buka pantona Mang. Kuring perlu pisan yeuh. Cek nu di luar. Atuh ngadenge kitu mah Mang Surip ge beuki leler. Malah maehna asa ngemplong lantaran keur pohara sieuna aya batur nyamper. Tuluy Mang Surip cengkat rek hudang, tapi sarungna ditarik ku Ceuida. Atuh porosot sarung Mang Surip morosot. Ji, nanaonan ieu? Kalah ngagigiat sarung. Itu baju manta karunya. Cek Mang Surip bari menerkeun sarungna. Hati-hati Kang, tong heula bisi eta mah jurig. Cek Ceuida salempang. Geus bogo baju manta. Cek Mang Surip. Tapi ari eta mah anggar maena ge salempang. Mang Surip leumpang lalaunan ngadeuketan panto. Geus aya hareupeun panto teu langsung dibuka. Mang Surip ngabukakeun heula hordeng saeutik tuluy noong. Breh di luar katempocaan ngebrak siga ti beurang bae. Aneh, sanggeus numpuk aya di luar, pikiran Mang Surip siga nu katenung. Leungeunna hideng muka tulak, berae panto muka. Breh teh si horeng nu nangtung di luar panto teh lain baju manta. Tapi hiji makhluk pikasieun sakujur awakna kabeh buluan hideung, huluna tandukan, halis kandel, mata bolotot. Pok eta makhluk teh ngomong tapi dimimitian ku sora munding heula. Surip, geuat kaluar sia. Itu Kanjeng Raja geus nungguan. Cek eta makhluk. Mang Surip geus bener-bener katenung. Teu nembalan, sukuna hideng ngarengkah sorangan keluar. Bareng jeung kitu, blug, panto ge nutup sorangan mending ajeblug. Si horeng di luar lain saurang bae, tapi aya puluhan jelema anu pikeseun kabeh ge. Kabehana narumpak kuda masing-masing. Ari di hareupeun maranehna aya hiji kuda kosong. Siga nu ngahaja disadiakeun Mang Surip. Geuat naik kuda si Surip. Sing kaburu beurang manten. Cek lial manu tadi bari nyentak. Mang Surip nurut bae teu tarangke kalacat manehna naek kana tonggong kuda. Sanggeus Mang Surip diuk dina tonggong kuda, belecet eta kuda langsung lompat dituturkeun ku nu sejenna. Kadenge sora angin nu kilebug tarik pisan, disusul ku sora anjing anu babaung. Beuki lila, beuki kadenge jauh. Tungtung males, teu kadenge deui. Kayaan balik deui sabihara-bihari. Malah sora jangkrik jeung cari cangkas anu tadi jempe ayeuna mimiti kadenge deui rame patembalan.
Ida anu ti tadinya ayeuna mah geus udang deui. Tapi manehna ngarasa heran lantaran Mang Surip salakina anu tadi kaluar rek nepungan Mbah Jumanta teh teu kadenge deui. Nah, ka mana eta jalma teh? Geuning teh balik deui. Gerentas Ida. Tuluy manehna leumpang noong tina hordeng, tapi di luar katampo poek. Rek diili keluar ngarasa teu leudeng. Tungtungna Ida ngan saukur kuku lutus. Benar-benar jalma teh teu boga rarasaan pisan. Lain rek indit teh bewejah heula ka pamajikan teh. Ida tungtungna mah indit ka kamar, tuluy ngaringkep di harudung simbut. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan Mbah Jumanta. Ti mimiti magrib sasajen geus beres disiapkeun, geus ditunda di goa. Ari maona harita karek datang. Mbah Jumanta anu geus siap-siap rek asup ka goa pikeun mujas medi ngarandeg heula. Kumaha tugas ti Haji Rodi teh? Geus beres can ona? Tanya Mbah Jumanta. Beres atuh Bah. Malah cenah tina geus narima. Tembal maona. Syukur atuh. Ayeuna kieu ona kami rek mujas medi heula. Maneh ulah ganggunya. Lamun aya naon ulah leuwas da moal naha. Cek Mbah Jumanta. Nya, tapi kuring teu ngarti maksudna kumaha rek mujas medi jeung nyiapkeun sasajen sagara teh? Tanya maona. Jadi kieu ona kami meunang ilham tadi beurang. Cedah mun kami hayang beunghar. Ayeuna kami kudu mujas medi jeung nyadiakeun sasaden hayang bodas jeung kalapa teh. Nah, da geus aya ayeuna mah. Geus ayeuna mah kieu ona. Tong wakaloba moh heula. Da lamun kami beunghar ge jang maneh-maneh keneh. Tembal Mbah Jumanta. Nya tuh, tapi kade ya lamun geus beunghar ulah pokok kuring. Cek maona. Mbah Jumanta teu nembalan deui, tuluy maena asup ka goa. Ari maona teuing kumaha, ujug-ujug maena ngarasa tungguh pohara ka Cida. Atuh antuk namah maona teh langsung asup bae ka kamar. Kuledag langsung sare tibra. Kerek meni nyegrek. Kocapkeun Mbah Jumanta anu geus aya di goa. Katempo manehna diusila bari nyangharepan sasajen. Tapi manehna harita bingung lantaran teu nyaho carana nyambat Prabu Gandawisesa Raja Siluman Munding teh. Beuh, kumaha ieu carana aing nyambat Prabu Gandawisesa teh? Aduh, aing tadi teh poho nanyakeun. Gentos Mbah Jumanta tuluy manehna kana pemikir. Dah, cobaan bae sugan. Ku aing pada disebut bae ngaranna. Sugan bae bener datang. Heuh, kitu bae lah. Gerentos Mbah Jumanta deui. Saterusna Mbah Jumanta nyenget menyan, tuluy sungutna kunyam-kunyem nyambat Prabu Gandawisesa. Nuhun kaula nun Kanjeng Prabu, Raja di Raja Siluman Munding, sim abdi Jumanta, ulam panjenengan supados linggih karorompok sim abdi. Cek Mbah Jumanta bari ngukus menyan. Karek ge anggeus ngomong kitu ujug-ujug kadenge aya angin ngagrebug meuni tarik pisan. Seor sadapati sareor. Krieg imah karasa ingeung lenyap Mbah Jumanta leuwas. Sieun bisi imahna rubuh. Beuk aya naon ieu? Kumaha lamun imah aing rubuh? Gerentos Mbah Jumanta hatena karasa seseblakan. Teu dilati harita ujug-ujug kadenge sora kuda. Hihiam bari pating bertek di hareupeun imahna. Mbah Jumanta beuki leuwas deui bae. Eta sadaya kuda. Kuda ti mana eta? Tok kadenge sadapanto aya nu ngetrokan disusul ku sora anu kuluk salam. Sampurasun. Mbah Jumanta beuki leuwas bae. Saha deui eta nu ngetrokan panto? Gerentos Mbah Jumanta. Sora panto kadenge diketrokan deui beuki tarik. Sampurasun, pangapunten nun. Sim abdi utusan Kanjeng Prabu Gandawisesa. Sim abdi kajulungan kanggo ngajemput salira. Cek eta sora kadenge jelas pisan.
ngadenge kitu mah Mbah Jumanta leungit rasa leuwasna kaganti ku rasa penasaran. Jung manehna nangtung tapi can wakan nembalan. Mbah Jumanta tuluy leumpang ngadeukeutan panto hareup. Bray panto tuluy dibuka. Breh di luar menicaan ngebrak lir tengah poe bae. Katempo aya sababaraha urang jalma make pakaian prajurit narangtung ngajajar hareupeun lawang. Barang nampo Mbah Jumanta keluar, kabehana langsung tarungkul hormat. Wilujeng Raden, sumangga naik kana kareta kencana. Kanjeng Prabu Gandawisesa parantos ngantosan di karaton. Cek salah saurang. Mbah Jumanta ulang-ulang. Saha anu dimaksud ku anjeun? Di dieu mah teu aya Raden. Bilih anjeun salah alamat. Cek Mbah Jumanta heran. Salira Raden Jumanta, calon mantu Kanjeng Prabu Gandawisesa. Cek eta jalma deui. Beuh, aing geuning disebut Raden. Cenah aing calon mantu Prabu Gandawisesa. Waduh, cilaka. Na kumaha rupana ari anak siluman munding. Geuntes Mbah Jumanta. Tapi aneh, suku Mbah Jumanta sigan wideng leumpang sorangan. Tuluy kalacat bae naek kana kareta kancana. Tapi karek hediuk bertak kuda anu narik kareta kancana langsung bae lompat. Hampir-hampir bae manehna ti dagor ka hareup. Haram ciado, dasar kuda siluman. Lain dak lompat ngomong heula. Geuntes Mbah Jumanta gugulunuk. Barang Mbah Jumanta geus ngomong kitu, eta kuda anu narik kareta kancana siga nu ngarti, becek lompat deui beuki tarik. Atuh Mbah Jumanta ti buaranting ka pinggir. Untungna manehna bisa keneh muntang kana panto kareta. Tapi tetep bae manehna ti buntang banting. Mbah Jumanta soaka cida korowok tulung-tulungan. Tulung, cek Mbah Jumanta. Tapi kuda anu narik kareta malah lompat beuki tarik pisan. Atuh Mbah Jumanta beuki riweuh ka buntang banting ka ditu bari nyekelan panto. Tengendak waktu sabareulana kareta kancana jeung rombongan anu ngiringkeun Mbah Jumanta anjog ka hiji tempat. Reg kuda teh eureun ngadadak. Atuh Mbah Jumanta nu keur kukulentongan dina panto kareta kancana teh kabantingkeun ka hareup. Kalayang awak ngalayang brak nabrak gulang-gulang anu keur ngabedega ngajaga lawang karajaan. Kubrak Mbah Jumanta ngagubrak grabuh leng sirahna karasa lieur. Aduh, tobat, cek Mbah Jumanta. Ari gulang-gulang anu ngajaga lawang reuas, buru-buru manehna ngahudangkeun Mbah Jumanta, bari jeung sikapna maneh hormat pisan. Kunaon atuh Raden teh? Dugi ka maceleng kitu eta salira. Cek gulang-gulang bari ngabantuan Mbah Jumanta hudang. Mbah Jumanta nangtung tapi katempo masih keneh rumanggieun. Aduh, tulung eta kudana teu nyaho dicedok. Lompat teu kira-kira. Aduh, abah jadi lieur. Cek Mbah Jumanta bari nyekelan sirahna. Ketempuana masih karasa ranyai. Nampok itu gulang-gulang jeung para siluman anu ngajemput Mbah Jumanta tadi kalah pating serengeh. Pok gulang-gulang ngomong, "Santanu, karunya tah Raden Jumanta geus kuat bawa ka ditu ka karaton. Kanjeng Prabu jeung para putrina geus ditadi narungguan." Cek gulang-gulang anu ngajaga. Salah seorang siluman anu disebut Santanu tuluy nyampeurkeun ka Mbah Jumanta. "Hayu Raden, itu Kanjeng Prabu tos ngantosan di karaton." Cek eta siluman bari ngagandeng awak Mbah Jumanta tuluy dibawa leumpang asup ka karaton. Hari nu sejenna narungguan di luar. Jumanta leumpang mapayan jalan gede anu arahna ka karaton karajaan Siluman Munding. Katempo ku Mbah Jumanta imah-imah ngaderes di pinggir jalan kenca katuhuna meni alagreng. Kabeh wawangunan didinya dibangun tina tembok. Hareupeun imahna rata-rata make pagar besi. Mbah Jumanta meuli olohok. Saumur-umur hidupna karek nampo imah-imah alagreng kitu jeung matak pikabitaeun. Satuluina si Santanu anu ngagenengkeun Mbah Jumanta mengkol beras teh katampona siga asup ka hiji pasawahan maneh hejo ngemplok tur upruk aplak.
Bah Jumanta menikah taji nempo kaayaan di pasawahan anu katempo meni endah pisan. Sajajaran panon Bah Jumanta nempoan kaayaan di tempat. Barang ngalir ka belah renjag, Bah Jumanta meni ngarenjag. Lantaran di belah dinya katempo sawah teh siga keur disambut. Ngan lain ku munding nyambutna tapi ku jalma. Eta jalma nu keur nyambut teh katempo disiksa dicepretan. Nempo kitu Bah Jumanta meni ngaleper. Maena ngarasasieun. Lamun engkena malah manehna anu digawikeun kos kitu. Panon Bah Jumanta terus merhatikeun eta jalma anu keur dipaksa gawe. Beuki lila katampo beuki jelas. Si horeng jalma anu keur digawekeun teh Mang Surip salakina Cida teh. Renjag Bah Jumanta beuki ngarenjag deui bae. Beuh geuning siga Mang Surip gerentos Bah Jumanta. Hate Bah Jumanta pinuh ku panasaran tapi lila kituna teh lantaran manehna kaburu mengkol deui beras akhirna mah ancog ka lawang karaton. Tuluy Bah Jumanta digiring asup ka jero karaton. Jumanta geus aya di hiji rohangan. Eta rohangan menilega ka Cida. Si horeng eta teh rohangan paranti raja istirahat. Katempo Prabu Ganda Wisesa keur diuk dina kursi gilang kancana. Di beulah kencana diuk permaisuri. Pok Prabu Ganda Wisesa ngomong ngabagiakeun Bah Jumanta anu kakarek datang. Syukur Jumanta. Anjeun geus datang di nagara kaula. Tandani kahayang anjeun bakal kawujudkeun. Cek Prabu Ganda Wisesa. Ari Bah Jumanta tuluy diuk bari ngeluk tungkul. Cedok maehna nyembah. Sumohon Kanjeng Prabu. Sim abdi ngaturkeun sembah pangabaktos. Cek Bah Jumanta. Katarima pisan ku kaula. Ayeuna kaula rek nanya deui ka anjeun. Nah, anjeun masih keneh boga paniatan hayang jadi jalma beunghar Jumanta. Tanya Prabu Ganda Wisesa bari neuteup teleb ka Bah Jumanta. Sumohon Kanjeng Prabu. Tangtos pisan. Tembal Bah Jumanta bari tetep tungkul. Syukur Jumanta. Kahayang andika ku kaula bakal ditedunan. Kan masih keneh aya syarat nu sejenna Jumanta. Cek Prabu Ganda Wisesa. Sumohon kumaha eta teh Kanjeng Prabu? Tanya Bah Jumanta. Bari hatena mah rada sesebelakan lantaran bisi manehna teu bisa ngalaksanakeun syaratna teh. Dek urus lempang Jumanta. Syaratna ge teu berat. Cek Prabu Ganda Wisesa. Sumohon ngiringan bae abdi mah Kanjeng Prabu. Naon teh eta syarat nu kedah ku abdi dilaksanakeun teh? Tanya Bah Jumanta. Kieu Jumanta, kaula boga anak 3. Kabehana awewe. Anu cikal ngaranna Nyimas Ganda Asih. Nu panengah ngaranna Nyimas Ganda Lara. Anu bungsu ngaranna Nyimas Ganda Manik. Tah andika ku kaula rek ditawarkeun ka anak-anak kaula 3-anana. Lamun diantara anak kaula aya nu boboh ka andika, berarti andika lulus bisa jadi jalma beunghar. Sabalikna lamun 3-anana nu bogoheun ka andika, kahayang andika jadi jalma beunghar moal kacumponan. Malah leuwih ti eta, andika moal bisa balik deui ka alam manusia. Andika bakal dijadikeun budak ku kaula, bakal digawekeun paksa di nagara kaula. Kumaha kaharti Jumanta? Cek Prabu Ganda Wisesa panjang lebar. Atuh ngadenge kitu Bah Jumanta pohara pisan reuasna. Kumaha cenah cek pikirna lamun anak Prabu Ganda Wisesa eueuh nu bogoheun ka manehna. Tangtuna Bah Jumanta bakal cilaka, bakal sangsara digawekeun sarua jeung munding di alam manusia. Waduh, kumaha ieu lamun anak Prabu Ganda Wisesa nu bawa ka aing? Lantaran aing mah geus ngarumasakeun boga meungeut goreng. Baheula keur ngora bae ge aing teu payu. Rajeun si Onah ge daekeun ka aing teh. Pan sasata mah dipaksa dijorokkeun ka kolotna. Gerentos Bah Jumanta. Nempo Bah Jumanta kalah ngaulang kitu, pok Prabu Ganda Wisesa ngomong deui. Andika teu bisa ngabatalkeun paniatan Jumanta. Andika teu boga pilihan deui.
mun Andika ngabatalkeun paniatan tetap Andika moal bisa balik ke alam manusia. Cek Prabu Gandawisesa. Ngadenge kitu Bah Jumanta beuki soak bae. Tapi manehna da geus teu boga pilihan deui, daek teu daek tetep kudu nurutkeun kana syarat sakumaha anu diomongkeun ku Prabu Gandawisesa. Kumaha Jumanta rek diteruskeun moal ka hayang Andika? Tanya Prabu Gandawisesa. Semohon kiringan bae abdi Kanjeng Prabu. Tembal Bah Jumanta rada setengah hate. Ulah setengah hate sia, kudu tegas nembalana. Prabu Gandawisesa nyentak. Semohon Kanjeng Prabu, abdi siap. Cek Bah Jumanta deui ayeuna mah ngomongna tegas. Tah kitu, alus. Ayeuna ku kaula rek digerowan saurang-saurang anak kaula. Nah, di antara manehna aya nu bogoh teu ka Andika. Cek Prabu Gandawisesa. Tuluy Prabu Gandawisesa ngagerowan anakna saurang-saurang. Anu pangheulana digerowan anak nu panggedena heula. Nyimas Ganda Asih ka dieu geulis. Cek Prabu Gandawisesa nyalukan Ganda Asih. Kah, semangga nama Prabu. Kadenge aya sora awewe nu nembalan. Satuluyna katempo aya hiji awewe kaluar ti hiji ruangan. Katempo rupana meuni geulis pisan, irungna mancung, buukna galing muntang, panonna culeuleuk. Wah, pokona mah geus eueuh babandinganana. Nampok itu Bah Jumanta meuni olohok ngemangkadu. Hatena langsung bae jero-joi bogoh. Si horeng eta anak Prabu Gandawisesa teh geulis geuning. Wah, moal aya bandingan di alam manusia mah. Lamun dibandingkeun si onah ge jauh tanah ka langit. Moga-moga bae Nyimas Ganda Asih teh bogoheun ka aing. Bagja meureun aing teh nya boga pamajikan geulis masih siluman ge. Bakal beunghar ongkoh gerentes Bah Jumanta. Ari Nyimas Ganda Asih katempo geus diuk emok ngadep ka Prabu Gandawisesa. Cedok manehna nyembah. Bade aya naon ama Prabu? Tanya Nyimas Ganda Asih bari katempo ajrih pisan. Kieu Nyimas, itu tukangan hidup aya hiji manusia. Ku ama aja dibawakeun ka dieu sugan cocok yang jodoh hidup. Baik tinggalian ku hidup. Lamun hidup bogoh, ku ama bakal dikawinkeun ayeuna keneh. Cek Prabu Gandawisesa. Ngadenge kitu Nyimas Ganda Asih meuni bungah. Hatur nuhun ama Prabu. Cik ku abdi bade ditinggalan heula. Nah cocok tante sareng hate abdi. Tembal Nyimas Ganda Asih. Tuluy manehna Malik mencrong neuteup teleb ka Bah Jumanta anu keur diuk sila. Atuh ditempo kudu geulis kitu Bah Jumanta meuni teu puguh rarasaan, salah tingkah. Malah keluar kesang tiis segala rupa. Keur kitu beuteungna karasan murilit hayang hitut. Atuh Bah Jumanta kalah keder. Nahan hitut supaya teu kaluar katempo diuk nageh salah tingkah kutak-kitak bae nahan hitut. Nyimas Ganda Asih hari tanggal liat deui ka bapana. Pok manehna ngomong, katinggalina mah ka Asep ama, sim abdi ge langsung joro-joro bae bogoh. Cek Nyimas Ganda Asih. Ngadenge Nyimas Ganda Asih ngomong kitu, Bah Jumanta meuni bungah ka cida. Komo pas ngadenge disebut ka Asep mah, liang irungna ge kalah beukah-beukah bae. Bagja aing euy, sigana Nyimas Ganda Asih nu geulis teh bogoh ka aing. Gerentes Bah Jumanta. Keheula Nyimas, sagalana ge kudu taliti. Ulah sorogoto, sok yakinkeun heula. Ambi engkena Nyimas teu hanjakal. Cek Prabu Gandawisesa. Semangga ama, tembal Nyimas Ganda Asih. Tuluy Nyimas Ganda Asih nangtung leumpang nyampeurkeun ka Bah Jumanta. Sanggeus deukeut manehna ngusapan pipi Bah Jumanta sagala. Siga mariksa bae barang mulus tahan teu. Atuh Bah Jumanta begitu puguh rarasaan bae diusapan kuno geulis teh. Geus asa ngalayang-ngalayang bae rarasaan mah. Tapi keur kitu bret Bah Jumanta teu kuat nahan hitut. Bah Jumanta reuwas nyaera ongkoh. Ari Nyimas Ganda Asih katempo ungas ingus. Seleber ka ambeu bau endog cacing salang. Atuh Nyimas Ganda Asih anu tadina geus naksir ge jadi malik ambek jeung cua grepak pipi Bah Jumanta dicabok. Dasar sia lalaki astahiyam teu boga kasopanan pisan sia. Cek Nyimas Ganda Asih bari tuluy ngajengkat indit ngan waktosna ka Bujang Seep.
Di dongeng dikarang ku Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados sapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.